Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murang kalih kumaha dararamang. Dina danget ieu walaupun cuacana mendung urang tetap kedah semangatnya kanggo ngawitan pembelajaran di ngawitan ayeuna dugi kasalajengna nya. Sateu acan ayeuna ngawitan pangajaran hayu urang sasarengan ngucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga kanggo murang kali sandayana ayeuna kanggo pangajaran bahasa Sunda buka halaman 68. Di antawisna didinya aya hiji bacaan anu judulna nyaeta Ka Kebon Binatang. Perhatoskeun nya marurang kali. Judulna Ka Kebon Binatang. Poe Minggu yaitu hari Minggu, Rina dan Adam ulin jeung bapakna yaitu bermain dengan ayahnya. Ka kebon binatang yaitu ke kebun binatang. Sadatangna ka kebon binatang, setibanya ke kebun binatang, bapak ngantri di tempat meuli karcis. Bapak mengantri di tempat pembelian karcis. Antriana panjang pisan, antriannya panjang sekali. Sanggeus asup ke kebun binatang, sesudah masuk ke kebun binatang, Rina jeung Adam nempo sasatoan. Rina dan Adam melihat binatang. Gajah nuker ngulang-ngulang tulalena, gajah yang sedang menggerakkan belalainya, maung nuker depa di juru, harimau yang sedang dekam di pojok, sato galak ayana di jero kandang, binatang buas adanya di dalam kandang. Aya oge sato nu keur dikencarkeun di lapang anu sakurilingna. Ada juga binatang yang dikeluarkan di lapang di sekeliling lapangannya. Di pagar jangkung, di pagar tinggi. Aya gajah, aya zebra, aya uncal, kasuari oge aya. Ada gajah, ada zebra, ada rusa, dan burung kasuari juga ada. Rina jeung Adam dipotret. Rina dan Adam dipoto di hareupeun kandang sasatoan, di depan kandang binatang. Rina jeung Adam suka bunga. Rina dan Adam sangat bahagia. Nah, untuk teks bacaan tersebut sudah Ibu bacakan beserta artinya. Sekarang lengkepan kalimat dihandap dumasar carita anu tos dibaca. Jadi, lengkapilah kalimat di bawah ini berdasarkan cerita yang sudah dibaca tadi oleh Ibu ya anak-anak. Untuk poin A, Rina jeung Adam ulin ka. Rina dan Adam bermain ke mana? Kemudian poin B, ulina diajak ku, bermainnya diajak oleh. Yang bagian C, Bapak mengantri di. Yang bagian D, gajah ngulang-ngulang. Gajah menggerakkan titik-titik. Kemudian yang bagian E, maung keur titik-titik di juru. Maung atau harimau sedang titik-titik di pojok. Kemudian bagian F, titik-titik jeung lutung luluncatan. Nah, ini anak-anak perhatikan ya. Dan untuk bagian yang F jeung lutung luluncatan. Perhatikan ya, untuk ini berarti binatang lutung. Kemudian yang bagian G, zebra ditenden di jero, yaitu zebra disimpan di dalam jeung saterusna. Mangga marurang kali sadayana isi ieu patarosan dina titik-titikna
ku jawaban anu merenah. Teras ayeuna kanggo pangbahasanana nyaeta ngagunakeun kecap saha. Contoh, Rina jeung Adam ulin ka kebon binatang. Terus upami ngucapkeun saha sapertos kieu. Saha anu ulin ka kebon binatang nyaeta walerana teh Rina jeung Adam. Teras ayeuna ngagunakeun kecap naon. Contohna Rina jeung Adam nempo sasatoan. Terus kecap naon digunakeunana dina ieu kalimat teh sapertos kieu nyaeta naon anu ditempo ku Rina jeung Adam. Teras marurang kalih sadayana saatos pembahasan ti Ibu bieu mungkin eusian pananya nu aya di halaman 72 ku kecap pananya nu merenah. Dicekapkeun sakitu kanggo pembelajaran bahasa Sundana. Mudah-mudahan dina waktos ieu urang dipaparinan kasehatan, kemudahan kalancaran dina sagala rupi kagiatanana. Tetap semangat kanggo diajarna tarutami bahasa Sunda. Mudah-mudahan tikawitna enjing-enjing ayeuna walaupun cuacana mendung dugi ka engkin urang tetap semangat, tetap kuat dina ngalaksanakeun tugasna, tarutami tugas bahasa Sundana ku Ibu diantos, mungkin ku Ibu dikirim linkna nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.